Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu punten ngaganggu wartosna sakedak. Abdi bade priyogi bade naroskeun pertawis kabersihan. Mohon mangga. Naon pendapat Ibu ngeunaan kabersihan lingkungan di sekitar imah? Saya mun aya kebersihan. Tapi di dieu teu acan kompak nya jalmina kanggo kebersihan teh. Terus kumaha saur Ibu penting pikeun ngajaga lingkungan sareng masihan alsana? Ya sebenarnya sangat penting. Saya pisan gitu mun aya kebersihan, gotong royong kebersihan. Tapi gitu jalmina kan tiasa kompak, acan tiasa kompak. Sawae anu mainkeun peran dina kabersihan lingkungan. Ya kuduna sadayana atuh. Sadayana warga. Kumaha cara Ibu sadarkeun jalma-jalma di sabeudeureuan urang pentingna kabersihan lingkungan di masyarakat? Kedana mah sadar nyalira-nyaliranya teh kedah disadarkeun da kebersihan mah kan kanggo sarerea. Sanes kanggo pribadi unggul. Mun bersih kan mun bersih kan enak gitu ditinggalina oge. Terus naha kabersihan lingkungan mangaruhan kesehatan urang? Pengaruh banget. Soalna mun wargina jorok otomatis penyakit. Ras kan kebersihan sebagian dari iman. Inna dapatu minal iman. Terus naon saur Ibu ngeunaan kabersihan? Menurut Ibu kebersihan teh penting pisan. Soalna lamun wargi ngajaga kebersihan insya Allah hirup ge jadi sehat, teu aya penyakit. Min. Terus teu aya nu kena DBD. Nya saterasna lah. Upami kitu atur nuhun pisan kanggo wawancarana sareng waktosna. Hapunten bilih aya kalepatan. Nya sami-sami. Dah.